Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring nami abdi Andres sendiri ti kelas 11 8. Dina galula warta Pasundan. Sajumlah ling warta anu parantos dihimpun ku tim reaksi. Siap disangakeun ka pamirsa sadaya. Warta anu munggaran dinten ieu nyorot ngeunaan kaayaan ekonomi mikro khususna ngeunaan turun naikna penghasilan para pedagang kantin sakola di Tatar Sunda saatos labet tahun ajaran enggal. Pak, punten ngaganggu sekadap waktosna nami Abi Andika. Abi ti kelas 11 8. Sate acana punten pisan bilih abdi ngawagel karena kasibukan Bapak. Abi bade ngawawancara. Atur nuhun pisan Bapak upami kenging terang parantos sabaraha lami ibu bapak icalan di kantin ieu teh. Sareng menuna naon wae biasa diicalkeun. Icalan tos 11 warsih terus anu paling panjang mah telur gulung kayak itu. Atur nuhun Bapak tos yekeun waktuna. Sami-sami. Intan ngaganggu sakedap waktosna nami Abi Rifadania Salsabila ti kelas 11 8. Sata acana hapunten pisan bili abdi ngawagel kana kasibukan ibu bapak. Upami tiasa terang sabaraha si modal anu biasa dikaluarkeun unggal dinten kanggo balanja bahan dagangan. Kisaran 400 sareng 500.000 sadinten. Setiap harinya itu teh atau per minggu? Setiap hari. Ternuhun. Pemirsa, naikna sabaraha harga bahan pokok di pasar tradisional tetela masihan pangaruh anu cekap ageng kana penghasilan pedagang kantin di sabaraha sakola. Dina liputan tim kami di lapangan, salah sahiji pedagang kantin ngaku omset kotor anu biasana tiasa dugi ka 400 dinten ka 300.000 rupiah dina sadinten. Ayeuna mah lungsur hampir 30% kayaan ieu dilantarkeun ku modal balanja anu beuki naik. Sedangkan para pedagang teu tiasa naikkeun harga tuangkeun ku sabab bilih teu kaampeuh ku kantong para siswa. Sanaos pamarentah daerah parantos masihan bong bolongan ku cara ngaletikan waraga sewa kios kantin. Para pedagang masih ngarep aya stabilitas harga bahan pokok supados penghasilan bersih aranjeunna tiasa mulang normal saperdos biasana. Pamirsa, warta tadi sekaligus janten panutup dina lawungan warta Pasundan dinten ieu. Sipkuring Andres Sanderis sarta sakumaha kru anu pancen amit mundur diri amit mungkur hatur nuhun ka pahartosan wilujeng tepang dina warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.